Qala parantos ngadawu saha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulubu, jubilati geus diwatkeun naon al qulubu pirang-pirang hate, ala hubbi kana resep man kajalma ahsana anu nyieun kaalusan ieu man ilaiha kana eta hate, wa bu'din jeung mikangewa man kajalma asa anu nyieun kagorengan ilaiha kana itu puluh. Jadi geus watek jelema kang hate jelema bakal resep ka jalma anu nyieun kahadean ka dirina jeung bakal ngewa ka jelema anu nyieun kagorengan ka dirina. Eta teh teu kudu aneh, da geus kitu watek hate perbawa hate. Urang dipanggil tuh kan bunga lamun narima kahadean batur, tengenah hendak lamun menang panghina batur atawa dipilara ku batur. Eta teh geus perbawa hate sunatullah siga kitu perwatekan hate gitu. Laisa syadid man ghalaban nas walakinna syadid man ghalaban nafsa. Teka asup jelema gagah kan, teka asup jelema sakti mandraguna, jelema nu teu bisa ngeureut hawa nafsu na asup nafsu amarah. Dan gagah nu hebat mah jalma anu bisa naon man ghalaban nafsa, anu ngeureut nu nyengker lain maehan atau nafsu dipaehan mah mah hayang kawin-kawin aja. Jadi sekarang kawin di supi lah ya, tapi kalau dipakai kemarin yang dipakai ya. Jadi itu kudu aneh kan, lamun aya jelema ngarasa ieu penting. Jadi pentingna introspeksi teh di dieu. Mun aya jelema tu geunah ku urang, hendak ku urang, padahal cekrana saat mah urang teh asa teu nyieun salah. Tah pentingna introspeksi teh kitu. Mending pulangkeun heula ka diri. Geuning abdi sok ngadungikeun naon inget keneh. Ulah sok riweuh menteun deungeun, mending dengan diri sorangan. Bisi aya gegeuleuh nu teu kaciri ku pribadi. Tah eta teh jangan bentengan ieu rasa ieu hate mun mah aya jelema nu geuneuk maleut ka urang bisa nahan bahwa memang bener urang salah. Mun itu ujung-ujung teh bahwa memang urang nyieun pilara ka eta jelema. Namun bisa gitu insya Allah walau resep diadu kurang pasti aja loh. Simpul mah tina kalimat nu teh kewe nu bahasa sederhana mah berarti aku ari kitu mah urang sing gawe hade sing resep nyieun kahadean kasasama itu da yakin urang nyieun kahadean ka jelema anu karakterna oge hade pasti buahna hade. Pasti eta asal nyieun kahadean ka jelema hade. Sok aya kajadian ieu nyieun kahadean ka jelema teh tapi teu ditarimakeun jeung katarimakeun terus sok aya kajadian kitu. Ciri jelema kitu teh jelema teh hade.
dan disebut melak cabe mual jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade buah nage hade teh yakin lamun nyieun kahadean ka jelema anu hade deui jeung resep nyieun kahadean buahna bakal hade. Tapi lamun nyieun kahadean beuteul ditarima jeung teu katarima hadena ciri eta jelema teu hade.